pemirsa sareng abdi Nasya Dila Fitri dina program berita dinten ieu. Dina siaran ayeuna, urang bade ngulik sababaraha kajadian penting nu lumangsung di Kota Bandung. Salah sahiji berita utamanya eta panertiban nu dilaksanakeun ku Satpol PP di wewengkon lapangan Saparua Bandung. Operasi ieu ditujukeun pikeun ngatur padagang liar jeung kendaraan nu parkir sembarangan. Nu parantos lila dianggap ngaganggu ketertiban umum. Pikeun langkung jentrena, urang langsung angkat ka lapangan, karekan arurang Zalfa Nur Azizah nu parantos siap ngalaporkeun ti lokasi. Sampai sadayana nepangkeun wasta abdi Zalfa Nur Azizah. Ayeuna abdi aya di Gor Saparua. Ayeuna abdi bade tumaros ka titik padagang aya di dieu. Pendana bade tumaros namina apa? Satrio. Jualan kopi keliling. Aku bade nanya, kumaha pandangan AA ngeunaan Saparua nu ayeuna teh kudu disertikeun ti Satpol. Saya sekarang kebersihanan dijaga, terus tertata rapi. Iraha dagang di dia terus naon pangaruhna nu saros disertikeun itu. Dagang matos 2 bulan, terus pengaruhna saya seueur pelanggan pemasukan bagus. Saya Atos kenging informasi ke pemerintah mun bakal aya penertiban di dieu. matos Dan pandangan AA perlu Saparua teh ditertibkeun mun perlu kunaon sabar. perlu sih, sebabna seueur pedagang-pedagang anu kumanya anu sih seperti kieu Saat ditertibkeun aya bedana nu karaos sekolah. Terus paling mana nu paling katinggal? paling ketinggal paling dinu segi kebersihan. Nanti nu diharap ku AA si pemerintah saat dia ditertibkeun. Diharapkan jadi lebih saing, terus ya lebih saing. Hatur nuhun ka Zalfa Nur Azizah anu parantos ngalaporkeun langsung ti lapangan Saparua. Mugia penertiban ieu tiasa nyiptakeun kaayaan nu leuwih tertib tur nyaman pikeun warga sabudareuna eta wewengkon.